Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepangdang deui sareng Kang Hamdan dina ieu channel. Sim kuring ayeuna bade medar deui carios Katunda nyaeta Kasarung Kaliang Maung. Carita ieu karangan sim kuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula. Teu keing hilap, like, komena naon bae soklah. Bade nyarekan cenah nyarekan sok. Tapi teka ngingke tangan nyarekan mah da ieu mah heureuy kitu, carita heureuy ningkah ngacaprak ngacaprul itu kemana bae. Nu penting mah mudah-mudahan tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga prung cuang kawitanan. Juned Karman Karmon tong ngakalah ngajaradog kitu ka dieu sia aing geus apal sanajan syariacan ngaromong oge kulantaran Arandika teu marawa teu mawasik komon berarti sia teh gagal mawasi omonnya goblok ka dieu sia cabokan sia ku aing. Harita Juragan Dirman langsung nangtung nulak cangkeng molotot nutup tilu anak buahna anu lalempang aregang keneh. Harita pamajikanna oge Ibu Roti mencerong sanajan ari manehna masih keneh diuk. Muhun Juragan muhun keheula sakedap muhun hampunten kuring tiluan gagal Juragan geuningan. Juragan omon teh ayeuna mah benten ti jalmi anu kapungkur anu kurang pikawawuh ayeuna mah kamampuanna kacida hebatna Juragan. Harita Juned langsung nembalan bari lempang awakna rada ngakibri ku sabab geus ngabayangkeun bakal ngarasakeun ka nyeri anu cukup hebat ku sabab geus apal watakna Juragan Dirman namun geus ambek tara mikiranna naon deui gaplok ngagebugan atawa nonjok maranehna. Harita oge barang nepi ka hareupeun Juragan Dirman teu kapalang deui teu ngomong nanaon deui. Harita gaplok cebrod tiluanana ditajong jeung digebugan ku Juragan Dirman. Ampun Juragan ampun aduh nyeri Juragan ampun cebrod koleang kubrak tiluanana. Harita langsung nangkarak pengkang dina terlas. Dasar cungu kabeh sia teh sungut bae meuni haruras ngomong ku aing pusorangan oge gampang moderan si omon mah tapi geuningan sia tiluan teh geuning teu walakaya malah ting aregang kitu goblok. Cebrod ampun Juragan aduh ampun. Harita tiluanana terus ting gorowok ngararasakeun ka nyeri di kepretan jeung ditajong ku Juragan Dirman. Enggak salah Bapak cicing ulah dikukumaha barudak karunya eta mendingan geus taripuk kitu heup singkarenya rek kitu rek ki oge maranehna teh gede jasana keur urang lamun maranehna mah kan urangan meureun tanaga teh Bapak ulah kitu. Harita Ibu Roti teu cicingeun manehna ngahalangan salakina anu terus-terusan nenggeulan jeung najongan Juned Karman jeung Karmon anu geus teu walakaya tina sungut jeung irungna ngalai getih beureum haneut keneh ngalembereh kaluar terus-terusan tina irung jeung sungutna. Ampun Juragan hampura Juragan hampura sanes kuring tiluan teu hayang ngalaksanakeun tugas ti Juragan tapi da geuningan tanyangka kuring salah kacida eta Juragan omong teh ayeuna mah sanes jalmi sambarangan deui Juragan hapunten kedah Juragan nyalira meureunan anu yang hareupanana ieu mah. Jok Juned Harita nyarita deui bari
lumengis menta dihampura hayang dihampura supaya teu ngarasakeun deui kusabab awakna geus karasa nyeri kacida. Paneunggel Bang Omon oge masih kene karasa ku maranehna tiluan, komo deui harita ditambah ditajong jeung ditenggelan ku Juragan Dirman anu masih kene molotot ngemu ka ambek anu kacida gedena. Ku aing ayeuna sia di hampura keneh geus dariuk sok caritakeun. Tapi heula tah inum heula goblok, inum heula tah. Juragan Dirman harita nunjuk kana teko anu pinuh ku cai herang. Atuh tiluanana teh harita tingkol neal warudang langsung nyarokot gelas ngaleguk nginum bangun hanaang kacida. Tiluanana teh nepikeun ka beak 2 gelas langsung diinum sekaligus. Bakatku geus teu kuat ku hanaang salian ti kitu ngararasakeun dada anu pinuh ku kanyeri kulantaran kanyeri anu dibawa ti hareupeun Mang Omon ayeuna ditambahan deui ku Juragan Dirman. Tah ayeuna mah kuring oge hayang nyaho kumaha pengalaman maraneh tiluan teh, geura caritakeun kunaon bisa gagal bawa si Omon ka hareupeun kuring duaan, coba caritakeun gawat. Juned, Karman, Karmon. Harita Ibu Rotiah ge nanya deui miheulaan salakina. Atuh geus kitu mah Juned harita nyaritakeun sagala rupana ditek-tek ti awal nepikeun ka akhir. Atuh puguh bae Juragan Dirman teh matana beuki molotot kawas anu arek bijil sakabehna ku sabab kacida ambekna. Edan nah gablek naon cenah si Omon. Ayeuna beda ti zaman baheula salian teh geus jadi zaman beunghar oge geuningan teu disangka boga kemampuan kawas kitu. Tapi andika tiluan geus ngomong kahayang dewek kumaha ka manehna Karman, Karmon, Juned pok caritakeun ka dewek ayeuna goblok. Harita Juragan Dirman nanya deui bari popolotot keneh bae kulantaran ambek kacida. Sadayana parantos dicarioskeun ku sim kuring tiluan Juragan, tapi aduh geuningan Juragan Omon teh kalakan nantang cenah malamun heueuh mah harek bener hayang kerjasama rapi jujur kudu Juragan serangan anu nyumpingan anjeunna kitu saurna mah Juragan. Harita Karman anu miheulaan nyarita ti 2 baturna. Geuningan kitunya awas Omon, awas ya aing moal cicikeun ku aing sia bakal disiksa lamun teu daek nedunan kahayang aing. Ayeuna mah geus cig ari ditu lah istirahat sia lamun geus sareger datang deui ka hareupeun dewek aing teu hayang nempo sia deui. Irit harita Juragan Dirman langsung ngusir maranehna tiluan. Atuh Juned jeung 2 baturna teh sanajan awakna masih kena karasa pasiksak nyeri maksa kenangtung numpang ninggalkan imah Juragan Dirman baik barali ka imah maranehna masing-masing. Bari nah hatena mah ambek ka Juragan Dirman tapi teu wani kusabab lamun ngalawan lain bantrak-bantrakeun kemampuan anak kusabab geus nyaraho maranehna mah kumaha kemampuan Juragan Dirman. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan Juragan Dirman anu masih nemu ku kaambek barang
menangkan caritaan tilu anak buahna anu gagal ngalaksanakeun tugas di manehna. Sedangkan Mang Omon harita keur siap-siap arek indit biasa, arek usaha anu geus matuh satiap Jumat Kaliwon keluar rek neangan harta benda seperti biasa. Harita geus lempang ngingkig keluar ti imah bebejana maka pamajikana arek aya anu didatangan batur manehna anu niat kerjasama, padahal mah harita teh seperti biasa rek ngarurud harta benda. Ayeuna Mang Omon boga rencana rek ngadatangan imah Juragan Dirman. Dirman bongan sia geus wani-wani ngosi ka aing, penting ayeuna duit jeung emas bogaan dika bakal dirurun ku dewek. Empokon sia Dirman, awas cek Omon bari langsung ngagunakeun sarung anu biasa kumanehna dipake, pasti ngajelma jadi mau kajajaden anu matak pikasieun lamun aya nu ngawenehan nempok. Harita oge sanggeus dipake rarasaan manehna mah lempang biasa, tapi lamun aya jelma anu kawenehan nempok geus pasti wujudna geus ngarubah jadi hiji maung kacida gedena matak sawan anu nempok sihungna ranggeteng sareget kacida. Harita Mang Omon calawak pangrasa manehna mah calawak teh heuai ngadadak tunduh, padahal mah ngagerem matak pikasieun kacileng eta maung teh langsung lumpat kacida gancangna menuju ka imah gedong Juragan Dirman. Barang nepi ka hareupeun imah Juragan Dirman, harita maung kajajaden teh ngacentung nempukeun kaayaan sabudeureun eta imah. Eta anu kaluar tina sora maung, tapi sabenerna mah Mang Omon keur nyarita sorangan. Ku aing ayeuna moal sisakeun sia, bakal diruru duit sia jeung emas. Tempokon poe isuk bakal kehker sia kalengitan duit jeung emas. Cek Mang Omon bari luncat sacurelat langsung nerekel kana tembok anu kacida jangkungna kacida gampangna geus aya di pakarangan imah Juragan Dirman. lentod keblay eta maung teh lempang muru ka hiji rohangan kacida gampangna nembus tembok langsung ngarurud sakabe emas jeung parhiasan Juragan Dirman jeung pamajikanna. Geus kitu mah eta maung teh sacorelat teh bae leungit nyiles ke eta penempatan menuju ka imahna. Hasil cek Mang Omon nyarita kitu saenggeus manehna jauh ti imah Juragan Dirman, wujudna geges ngarubah deui jadi jelma biasa ngan ayeuna mah dina leungeunna mawa karung tanggoni anu biasa digunakan mawa sakabeh emas jeung duit menang nyolong kawas gitu. Menang euy hasil sia Juragan koplok sia teh bakal sangsara deui sagodeung deui beak duit sia jeung emas ku dewek. Pasti sia teh bakal ngajualan taneuh
sawah kebon jeung sajabana pan aing anu bakal untung duit jeung emas ya beakut ku dewek dicopot engke oge taneuh jeung taneuh sawah jeung taneuh kebon teh bakal ku aing deui bae di bolina. Rasakeun sia bungan geus macam-macam ka dewek sia Dirman cek pangomun bari lempang buru balik ka imahna teu karasa poekna peuting teh geus robah jadi segerna poe isuk anu kacida matak segerna kana awak endah dina harita. Tapi Ibu Roti barang asup ka kamarna anu dipake neundeun emas jeung duit kacida reuasna ngakurowok kulantaran berangkas tempat penyimpanan duit jeung emas teh geus amrol ruksak. Bapak kadieu Bapak kadieu aya rampuk tapi ginian panto jeung naonna eueun rusak tapi ginian eta emas tina berangkas duit oge eueuh Bapak kadieu aya naon juragan istri harita lain juragan Dirman bae anu ting corowok nanya pembantu imah jeung anakna Lisna oge ting corowok nyalampurkeun ka eta kamar. Tuh tentu Bapak tentu kumaha sakabeh eta berangkas ruksak tapi geuningan jandela jeung panto oge rusak aneh. Lamun aya nu ngarampuk saha nu ngarampukna anu bisa asup tanpa ngaruksakna naon. Harita Ibu Tuti ngomong gitu bari ngigibrig rewas bakat ku bingung berenang atuh harita oge salerea malencerong bakat ku bingung eueuh nu ngomong pan sauku ngajanteng we ngajarentul. Tapi lain ker juragan Dirman mah motana salian teh moloto teh ngagram handaruan. Ieu mah lain anu ngarampok ibu lain anu ngarampok anjir ieu mah aya curig anu nganyeliliwiri aya curig anu ngadon datang ka ieu imah tapi saha cenah anu wani ngaganggu ka imah urang ibu. Aduh bangsat setan saha ieu hayang dipodaran ku dewek beuneunan ieu mah. Waktosna ka bujeng CF nya warki cag urang kantun heula dugi kadinya kumahanya kaayaan juragan Dirman sakulawarga sanggeus harta bendana dirampok secara demit ku Mang Omon. Engke urang kapayun teraskeun deui cag heula dugi ka dieu sapu nyerep pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.